Iya abi nembe wih meser kacang ya eta saparapat 11.000, terus meser kulit pangsitna 8.000. Hai, assalamualaikum. Lanjut kacang tanahna ku abi disangrai, tapi henteu sadayana ngan dianggo saparo. Tah disangrayna ge tong lami-lami teuing, sakedap we nu penting mah tos katingali asa ka atos we. Bari nungguin si kacangna tiis abi bade ngeuretan kulit pangsit. Ieu ku abi keureutana saparo heula nya kusabab kan lamun langsung sadayana mangke sok garing. Tah si kulit pangsit nu hiji teh ku abi dijantenkeun 2 terus dibeulahkeun deui jadi 4 pokona mah nu hiji teh. Tah dinten ayeuna teh abi bade ngadamel cemilan kanggo isian toples. Ieu cocok pisan kanggo isian toples lamun pas lebaran nya. Lanjut kulit pangsitna anu tos dikeuretan teh dijejer-jejer ami gampang ngelipetna. Tah kanggo lemna abi ngan ngangge tepung tarigu nu dicayan saalit we. Tah disimpen we di paling ujung. Tah ieu mah lamun ngadamel kieu mah kudu gaduh kasabaran anu seueur nya. Sing sabar da kusabab lami ngadamel teh ngagurulung-gurulung. Ieu ge abi meureun aya 3 jaman mah nya. Coba digangguan ku bocil jadina sok rariweuh gini. Tah singkat cerita ieu tos beresnya da lamun di video sadayana mah lami. Lanjut di abi bade manaskeun minyak atos panas dipasihan gula. Lamun gulana tos janten karamel nembe dilebatkeun si kulit pangsitna, si kacang sembunyi atuh. Tah kanggo seuneuna ieu seuneuna pangalitna nya da lamun ageung teuing mah ke tutung atuh komo karamelna ge bisi pait. Digoreng dugi ka si gulana teh tos narapel sadaya tah lamun tos narapel sadaya lanjut we diangkat. Lanjut dipindahkeun kana eta teh abi kana ngiru nya kusabab kan ge dipisah-pisah terus dipisah-pisah nya nging dihijikeun ge teh nararapel pan tina gula. Tah lamun ngadamel nu kieu mah tangan teh kudu tereh kudu cekatan kitu nya da bak-bik teh geuning nya engke bisi lamun lami teh mah narapel pan. Tah lamun tos tiis nembe dilebatkeun kana si toples. Tah ieu teh abi ngagoreng aya 3 kali atau 4 kali pokona mah nya. Tah ieu ku abi nuju di angin-angin ngage kipas ami tariis hadayana engke nembe dilebetkeun kana toples. Ieu teh lamun meser mah meureun sabarahaeun nya kusabab ngadamel jadina rada mirah. Tah ieu tos beres sadaya tos tiisnya nembe dilebatkeun kana toples.